أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk, bahasa mahna ulah belewuk, pikihna ulah belewuk, akidahna ulah belewuk. Kakarak menang dibere torikoh, lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da jadi santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun lah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna. Ketika ngaji kabeh menang ti Allah, urang nu Allah ti Allah, keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah, kicep urang ti Allah, wabeh ti Allah, langit ti Allah, bumi ti Allah, nu Allah kabeh. Urang mah teu bogana naon, urang awak urang nu Allah, berikut ruh-ruh ge nu Allah. Nu urangan asal ngaji kitu, asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak mah mikirnya na, oh nu Allah kabeh mantap caknya. Kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cak kiai tewa kotokna nu bede teh jago pencit, sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago. Ye kamana caknya ieu kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede. Oh tadi ku mama meureun dipencit caknya, kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ieu caknya. Oh masalah geus didokeun beja nu Allah, oh geus masalah tuh kan nu bodoh mah diancam ku nyanana sia ku aing, awas dideulekeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing. Ayo sialah, oh kebenaran kiai itu boga kotok, boga ge embe, pencit bae ku nyana, pencit embe, atuh kiai ge sarua barang maghrib jangan embe, oh hiji, tangan ka santri, ayat anu tadi teh, siapa mencit embe aingnya cak ke kiai teh, oh kiai, kunaon atuh dipencit, atuh nu Allah, cak kena teh, atuh ku kulang dipencit, bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh. Kiai ngarumah sial ta santri goblok cekeun. Ieu kan salah mere ilmu. Nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae, akibat dibere akhirnya kos kitu tah. Bere heula fikih, bere heula tauhid, ulah langsung ka Allah bae. Asana sendal kiai beak kabeh. Masya Allah. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna lantaran geus wali hebat percaya murid ka guru. Lamun guruna geus soleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna, "Waalaikum, musan ka mana sia?" Neuk ka kota cakna. "Ayo kok bebeja?" Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh cak guruna ieu bae ye nyamun aya polisi ieu bikeun. Oh nun gasupkeun nya teh dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan. Ya Allah aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di dieu lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat langsung dibikeun. Ini kebenaran barang di dalam majmu syarif. Surat majmu syarif. Cek polisi ini mah majmu syarif cek lah. Ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek udah SIM aja dah, SIM dah, udah surat mah biarin dah, SIM bikin gue jana SIM nah barang dia adalah fotona beda
dideledei jeung foto ini kok beda apanya Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem, harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan aing puyang cenah manggih anu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun, membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin, tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.